Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah ieu para wargi sadaya dimanapun anda berada, mudah-mudahan secara rehat, salam sejahtera kanggo sadayana. Aduh, ulah bosan-bosan ya Mang Capot nepangan para wargi sadaya ngalakungan channel YouTube Capot Ngampar dina segmentasi Capot Podcast. Bisa oke diartikan pod adalah makanan, cash adalah cungcreng. Jadi lamun nganyuk makanan ka warteg bayar kudu cungcreng. Oke. Para wargi sadaya ayeuna paratus lumebet kana sasi saum. Para wargi seperti biasa urang ngobrol kagulang bentor ka mana mendi urang ngobrolkeun seputar aktivitas di bulan puasa, bulan suci penuh hikmah dan ampunan. Di studio telah hadir sahabat saya, partner, mitra bisnis biasa kapeng balad basya. Maka orang datangkan saja ke studio, maka wilujeng shopping bola ke dia orang ngobrol seputar bulan puasa. Siap Kang, kita channel akang nu anyar. Oh aduh kudu motekar zaman ayeuna menepungan para wargi teh teu wungkul dina panggung. Sebab ari panggung urang teh pan mengundang kerumunan saeutik gedena. Oge bisi masyarakat urang can taliti can gumati karena protokol kesehatan nu kudu dilakonan sajabati nu balik kira divaksin aya nu wani aya nu sieun dan lain sebagainya. Tah urang berbagi pengalaman, urang berbagi cerita dina Capot Ngampar. Oke siap. Aya Kang puasa atuh. Kalau wara deui atuh getol-getolna jadi hikmah puasa teh yeuh. Nah. Jadi keimanan katakwaan teh betul-betul harus meningkat dan ini tah ceuk cakaol. Kumaha? Jadi puasa teh sebagai teh penentuan hasil dina 11 bulan urang berikhtiar beribadah tah bulan puasa teh tingkat ke apa final itu yuk pokoknya mah cerita ya pokoknya mah hasil dina ibadah urang 11 bulan kamari tah ayeuna kudu ningkat. Aya deui anu nyebutkeun yen ayeuna teh latihan untuk menghadapi 11 bulan ka hareup urang kudu lebih meningkat. Siap kan kadewe tong kapitaku nu teh sapira akang bageuningan jiga baheula ge puasa-puasa kuaci beak. Ieu teman teu kahajana poho poho beak sama poho mah tuh. Ieu da bala. Jadi dina puasa ayeuna lain puasa kan? Nya atuh kan daerah teu puasa mah baheula sok teh abring-abring ku barudak. Teu puasa. Era apa atuh geus kolot urang teh. Kudu nyontoan setik gedena pira ge atuh nahan lapar urang teh minimalna mindahkeun dahar ya mah. Ari ibadah kitu mah nya urang teh masing-masing lah meningkat teh kadang-kadang teu bisa urang langsung kitu wae gitu, tapi tetap kudu bertahap. Ya ayeuna urang mengisi waktu ngabuburit ya bala. Kumaha? Pan ayeuna mah urang masih kene dalam suasana physical distancing atawa urang teu meunang loba teuing ruang riuh alias jaga jarak nya. Teu bisa urang cara baheula ngabuburit teh ka mana ka balungan ka gunung ka mana kitu nya bisi terbatasi. Tah ayeuna mah urang puasa teh di SPBU ye. Naon? Puasa di SPBU pom bensin. Jauh-jauh asa teu nyambung puasa jeung SPBU lalawara. Jadi kieu maksudna SPBU teh nyaeta suasana puasa berkah utama. Jadi SPBU teh suasana puasa berkah utama. Kan gak SD berenya jadi kayak gitu. Nah dalam rangka urang teh ngeusian BBM. Naon BBM? Bulan berkah dan magfiro. Hebat si akang pinter atuh saheula atuh mas antren ge di pos haji atuh. Dah salah sahijina nyaeta urang teh menu dina
puasa di SPBU ieu teh nyaeta premium. Naon premium? Premium teh pre makan dan minum. Tuh, dari mulai terbit fajar sampai terbit terbenam matahari. Ulah siapa penting bahasa bisa latri bisa pingsan dan nyalahkeun deui. Saja batik itu naon deui? Aya deui nu kadua menu teh nyaeta solar. Aneh-aneh deui wae naon solar teh? Solar teh nyaeta salat lail yang rajin tuh atau ieu teh tarawih qiyamul lail eta teh salat di malam hari. Tah lamun geus kitu ieu solar teh deuketna kana minyak tanah da bala. Naon? Minyak tanah teh menyimak Al-Qur'an tahan amarah. Tuh banyak sekali hikmah pengalaman anu parantos diguratkeun ti dituna dicepeng ku umat Islam sakabehna dina Al-Qur'an. Tuh ieu panduanana. Tah lamun geus kitu urang bakal ningkat karena kadar Pertamax. Naon Pertamax? Pertama teh perbaiki takwa yang maksimal. Jadi kabeh aya hartina aya atuh. Dah nupang penting namanya itu pertalite enak teh. Naon pertalite? Perhatikan tetangga jangan sampai pelit tuh. Bisa tetangga tuh butuh boga kolak, bere baju lebaran, bisa tetangga tuh boga rokok, bere bon gitu sih ke warung ya. Bisa tetangga tuh boga gerdahar tuh bere kurang penyakit gitu. Atau urang teh dina ieu dina salah sahiji ngeusi agenda bulan puasa di SPBU teh nyaeta bensin. Naon bensin? Berikan sedekah terhadap masyarakat miskin atau nu butuheun. Tah itu di dadasaran ku ikhlas urang bisa menggali nilai-nilai atau hikmah puasa di mana wae di SPBU, di pagawean, di mana tetap kurang tetap semangat, tetap berpuasa, tetap ikhlas beribadah, tetap kurang naon teh nya pancek keyakinan, tingkatkeun takwaan, keimanan, pengetahuan dan mematuhi saran-saran ibadah lainnya. Itulah siap ke urang sambung deui dina episode berikutnya masih di channel Cepot Ngapar Cepot Podcast. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.